Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi mitra-mitra dongeng Sunda anu dipihormat ku simkuring nuju di mana melinggihna. Haturan wilujeng patepang deui dina raraga ngadangukeun hanca dongeng anu katunda sabaraha dinten kapengker. Nyaeta anu judulna Jaya Sumpena Malespati. Dina waktos ieu teh parantos dugi ka bagian ka-48. Mugia wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kersaning Gusti Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, bari patebang sareng kabagjangan wates suangna. Digampilkeun dina nyiar rezekina lan dibaparin keajaiban dina sagalaning nggoning nyiar ipayahna. Kalayan anu diugikeun ku pribados mugia tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberahmana kasyakur anu ngadangkeunana. Mangga para wargi ieu dongeng urang kawitanan wilujeng ngadangkeun. Awiktu astuna masidam. Mugia sarira salawasna aya dina kamuliaan. Jaya Sumpena santun kerung aing ngaran Uyut Galuh mah teu bireuk da emang ieu teh guruna oge Uyutna ngan salila ieu manehna teu apaleun lamun aya deui murid akina tanapi murid Uyutna salian ti manehna. Mun jang Jaya Sumpena jurus-jurus main pona sikap sareng perjuangan anak nyeples sareng anu dilakukeun ku Ujang. Mang oge sabaraha kali ditulungan ku Jaya Sumpena malihan keng sabaraha kali ngiring janten pangawal para saudagar. Ki galedag ireng nepikeun sagala anu dipikanya ku manehna ngeunaan Jaya Sumpena kasantanu dibarung ku budi parangi anu nembongkeun rasa kereus. Kamana ayeuna anu ngaran Jaya Sumpena teh mang? Santanu kahudang kapanasaran sababet aya jalma nu ngaku-ngaku saguru jeung manehna. Tapi lamun eta jalma nyebutkeun murid Uyut Galuh, yakin aya jalma eta teh teu bohong. Sabab Uyut Galuh mah lain manusia biasa, moal bisa ditepungan ku jalma sagawaya. Tujuan anjeunna teh seja milari Ujang dipiwarang ukeun restu Uyut Galuh ka Ujang. Saurna teh memeh Malespati ka Ki Bagaspati kedah mendakan heula Ujang. Ki geledag gireng neruskeun deui caritaanana ngeunaan Jaya Sumpena. Anu manehna oge teu apaleun ayeuna Jaya Sumpena teh aya di mana. Sabab jeung Jaya Sumpena teh papisah mangsa Ki geledag ireng rek ngawal Juragan Sasmita. Kuring teu apal lamun salila ieu boga dulur sapaguruan. Kumaha kaayana mang? Utamana dina ilmu kanuragana. Sabab Malespati kanu ngaran Bagaspati lain dalaworakeun. Santanu panasaran gunung ngaran Jaya Sumpena.
sama sabab sanajan manehna percaya eta teh nya murid-murid uyutna tapi salila ieu manehna can pernah ngadenge uyut galuh boga deui murid salian ti dirina. Ari gerak jeung usik dina main poma tos teu aya cawadeun. Pangabisana aya saluhureun emang. Namun jauh keneh kana ilmu salira mah. Mung salami dititenan ku emang, jurus-jurus silatna teu benten sareng anu sok digunakeun ku ujang. Ki geledeg ireng mere katerangan ka Santanu ngeunaan Jai Sumpena ngayakinkeun kana kekecapan manehna anu geus diucapkeun supaya Santanu leuwih yakin kana keterangan manehna. Ari eta naon pangna Jai Sumpena makerek Malaspati kanu ngaku-ngaku Ki Bagaspati. Santanu beuki jauh tumanya ngeunaan Jai Sumpena. Tabala mun nya eta teh murid Uyut Galuh, manehna kudu milu tanggung jawab kana kasalamatanna. Pangna Uyut Galuh nita Jai Sumpena sangkan manggih manehna oge yakin pasti Uyut Galuh teh mere isyarat sangkan manehna ngabelaan Jai Sumpena. Kieu jang dongengna teh dumasar anu ka kuping ku emang. Derek-dek atuh ki geledeg ireng ngadongengkeun lalakon Jai Sumpena di awal nepi ke akhir. Naon pangna manehna neneangan Ki Bagaspati. Uleuh jadi kitu lalakon teh karunya teuing. Santanu ngarasa ngangres barang ngadenge dongengna ki geledeg ireng. Tetela Jai Sumpena teh jawara tulen anu keur ngalalana. Sumuhun kitu pisan jang. Malihan saur anjeunna pami teu ditulungan ku Uyut Galuh mah Jai Sumpena teh pasti tiwas nusul bojona. Mau untungna Uyut Galuh ke Bojang Sumping. Kalian Ki Bagaspati langsung teu balakaya ku Uyut Galuh. Ki geledeg ireng nambahkeun caritanana ngeunaan kayaan Jai Sumpena. Ki geledeg ireng mah apaleun pisan ka Jai Sumpena teh sabab geus dianggap dulur ku manehna. Ujang Ki geledeg ireng tuang heula mengpenghaneut bilih ka Bujang Tiis manten. Salah seorang pegawai Juragan Sasmita anu jadi kokolot di eta rombongan ngingetan Santanu jeung Ki geledeg ireng sabab uplak wae ngobrol jiga anu mopohokeun kana kadaran anu geus ngabarak. Muhun jang mangilap deui sok geura tuang bilih Tiis manten sakan tenang sareng itu sareng Nyai Nawangsi. Ki geledeg ireng asa diingetan manehna kamarinaan ngadon ngawangkong ka papanjangan. Sanggeus kitu mah langsung ngagupaya Nyai Nawangsi sangkan dahar jeung Santanu. Antukna teh sebeleke Santanu dibarengan ku Nyai Nawangsi langsung balake cerakan segala dihuapkeun marengan para rombongan Juragan Sasmita. Juragan Sasmita ngahaja nitah popolah anu enak itung-itung syukuran geus dijai tina balai. Cag urang tunda heula ieu carita nu ngalalakonkeun Santanu jeung rombongan Juragan Sasmita. Urang malikan deui kana kacaritaan liwat anu lila katunda. Nyaeta urang malikan deui kana carita ngeunaan Jaya Sumpena. Seorang jawara anu jadi buah carita dina ieu lalakon.
mangsa haneut moyan di jalan satapak tengah leuweung. Ibun pating garendangnya tungtung daun ting gurilap kasorot cahya srangenge. Sora manuk silih tembal dina dahan-dahan gai cangehgar kumehwer tina rungkun saliara. Monyet mota sirih udag ti dahan kadahan murag-murageun ibun anu maseuhan jujukutan. Angin humiliwir lirih. Jaya sumpenangan terlengkahna mapai-mapai jalan masih beus kuremis. Hatena kadang ku meleter rusras kana tingkah polahna jeung wanoja geulis anu karek ditinggalkeun ku manehna. Di pikiranna ngangkleung dina panglamunan nyipta-nyipta kajadian anu kaalaman jeung randa bahenol nerkom. Imutna tetep socana jeung harewosna anu ogo ngalelewa kana rasana. Jaya sumpena teh satadina mah keukeuh pada ngandeg. Sangkan ulah waka lumampah ninggalkeun lembur bakan. Komo nyi kokomah sasat mentangan embungeun lesot. Hatena kapaut ku lalaki Raspati anu geus nembongkeun kabelaan ka manehna. Cahayangna mah tetep padeukeut ulah bukah deui. Geus lila nyi kokom teh ditinggal salakina alatan maot. Ayeuna tepung jeung saurang lalaki langit dan jagat. Hatena ujug-ujug nyangkere dina duriat anu matak masket. Tapi Jaya sumpena lain lalaki leumpeuh hiuni sanajan hatena kasangsrem ku Nyi Kokom. Tapi jiwana tetep pangkuh rek neruskeun paniatanana. Moal waka matuh di hiji lembur lamun tujuanana can kalaksanakeun. Kitu tekad anu aya dina hatena Jaya sumpena. Manehna kudu bisa heula Malespati ka Ki Bagaspati. Karek nangtukeun di mana manehna bakal neruskeun kahirupan. Tiwasna anu jadi bojona teu bisa dipopohokeun, teu bisa dibangbalerkeun. Nya antukna Jaya sumpena langsung miang ninggalkeun Nyi Kokom jeung ninggalkeun lembur babakan. Lengkah-lengkah Jaya sumpena surukser dina jukut-jukut anu masih beus kuremis. Sisakali panonna rutret kasebeureun alam anu kaliwatan ku manehna. Alam anu endah. Alam anu pileuweunganna rehe simpe. Teu puguh rek ka mana sabenerna Jaya sumpena ukur nutur-nutur indung suku. Susuganan hiji mangsa bakal bisa tepung jeung dedengkot garong anu ngaran Ki Bagaspati. Geus jauh lumampahna, tapi can ketempo di mana ya lembur. Satungtung tejo ukur leuweung jeung leuweung. Tapi jalan satapak anu keur disorangna ledig. Tandana sok loba anu ngaliwat. Jadi lumampahna teu salah. Di waktu mai ta jalan teh pasti nungtung di hiji lembur. Tapi dasar anu keur ngalalakon basa Jaya sumpena keur neuteup jauh nitenan langit anu lenglang. Ujug-ujug anu jurungjel megatan jajaleunana. Kabeh oge samakta ku pakarang. Barudak bener eta anu leumpang teh Jaya sumpena anu keur diteteangan ku urang. Salah seorang tinu eta megat Jaya sumpena tumanya ka rombonganana. Siga nama manehna teh mangrupakeun gegedugna. Moal salah deui Ki Guru eta teh Jaya sumpena jawara anu ngelehkeun Ki Rabil jeung Ki Daroji. Anu ditanya ngayakinkeun jeung anu keur lempang muruka marehna teh Jaya sumpena.
jalma nu keur diteteangan ku Bah Gojim jeung anak buahna. Bah Gojim teh guruna Ki Daroji anu kungsi marag Jaya Sumpena di lembur babakan. Kurang ajar, pira ukur jalma sakeupeul jeung bajuna eta si Daroji nepi ka keok. Dasar jalma slogoto. Sakali narajang oge nu kieu mah bakal modar ku aing. Bah Gojim langsung gede hate. Sabab milih kana tangtungan nama ieu Jaya Sumpena teh siga anu teu sabaraha kadikjayaanana. Ari Jaya Sumpena can nyadareun keneh yen di beulah hareup di jalan uker di sorang ku manehna aya sababaraha urang jawara keur megat manehna. Jaya Sumpena leumpang tonggoy bari ngumbar lamunan beungeutna ngeluk nempokeun titincakan. Jadi teu pati awas ka jauhna. Tapi najan kitu ari indra kajawaranna mah tetep seukeut. Kula rek boga maksud ka andika ujug-ujug aya nu ngabentak sorana tarik jeung geuman sora seorang jawara ngandung tanaga jero yen supan pikalu Jaya Sumpena nepi ka luncat ka tukang bakat ku kaget. Saha ranjeun? Jaya Sumpena langsung waspada saterusna tumanya kana megat jajaleunana. Jawab heula pananya aing. Ari sia bener Jaya Sumpena? Bah Gojim teu ngajawab. Malah kalah tumanya ka Jaya Sumpena dibarengan ku matana anu mencrong seukeut. Kula emang Jaya Sumpena. Aya maksud naon pang nanghadang kula di tengah jalan? Jaya Sumpena langsung nganyakeun bari terus tumanya kana maksud eta rombongan anu nempokeun galagat kurang hade pikeun manehna. Halus lamun kitu mah. Aing teu kudu jauh deui ider-ideran pikeun neangan sia. Sabayeuna geus aya hareupeun aing. Bah Gojim ngabarakatak bakat ku bunga. Sabab nuteangan ku manehna ayeuna aya di hareupeun manehna. Hatena jumawa pikiranna nganggap remeh ka Jaya Sumpena. Kisila. Ari kitu aya maksud naon pang andikanan dengan kula? Jaya Sumpena waspada, tapi pikirna nginget-nginget sugan pernah tepung jeung ijama. Tapi weleh teu kapikir sabab emang manehna kakar tepung harita. Aing rek nyambutnya masia. Gira samat bae indung jeung bapa sia. Sabab sakedeung dia siap pasti modar ku aing. Bah Gojim ngabarakatak bari ngaluarkeun kecap-kecap anu matak muringkak bulu punduk. Siga anu nya manehna bisa nyabut nyawa manusia. Sing nya oge salila ieu manehna bisa maehan manusia, tapi manusia nu ieu lain jalma samanea.
tepung oge karek ayeuna dol rek maehan wae nasya andika jeung aya urusan naon pangna boga tujuan rek karo gahala kula. Jaya sumpana teuneng ludeung taya karingrang awakna langsung siayaga saterusna tumanya ke Bagojim sabab cek pangrasa Jaya sumpana mah manehna teu boga urusan jeung ieu jawara. Aing anu sok pada nyebut Mbah Gojim guruna Sidaroji ngarti meureun naon pangna aing rek mateni sia. Mbah Gojim antukna mah ngabejakeun ngaranna jeung nyebut-nyebut ngaran Kidaroji. Mbah Gojim Kidaroji, oh nya Kidaroji anu dibarengan ku Kirabil meureun nya anu keok di lembur babakan. Jai sumpana karek ngartieun pasti ieu anu ngaku Mbah Gojim teh rek pangmaleskeun murida anu cida ku manehna alatan ngadon ngajorag lembur babakan. Rupina carios nyambung anu judulna Jaya Sumpena Malespati bagian ke-48 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umar anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalejengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten keluluputan kelepatan sim kuring dina enggori ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugemakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.